Kemana aja? Kebeneran si Amang. Ayo nonton, saya curiga kieu. Lain mang. Agar silaturahmi tidak terputus, aya meureun 100. Tuh pan pirasa teh dengan kieu. Lain mang pan kedeung deui. Teu arek panen, kalem lah digantian 2 kali lipat. Mung 2 kali lipat mah hayangna 5 kali lipat. Kalem kayak digantian 5 kali lipat. Tapi benernya ulah ngebohong. Terma eueuh deui duitna. Yang meuli biasa tadi. Kalem kayak Amang meuli biasa sakarung. Kelanya teu arek nepala kebon. Aji. Aduh sia ketempuhan. Kalau pararai, bahkan aja tuh para rotong kieu. Coba duit geus dipesakan itu. Aing kumaha si Amang euy. Dibikeun deui lebar duit teh euy lumayan. Kumaha nya euy aing mah gagal euy. Si Ece. Kumaha pepelakan deui teh aman? Aman mang. Tuh halusnya mangnya. Heeh lah. Kalem lah. Tanya saya balik kelanya. Aji, hati-hati. Aing kumaha euy. Duit aing mah lieur bingung kumaha itu teh. Duit leungit tepalakan teu jaradi kalah paraeh. Si Amang duitnya segeuyeum si Amang kumaha. Paringungnya neangan duit ka saha nya ini. Lieur tuh. Kas juga si Amang ke di kebon udah kudu liar di malah. Mang, kenaon? Biasa aja ke ninggalin bini. Naon cek? Duh, Mang, anu ece mah kedeung dipanen kalah gagal juga panen paraeh. Bingung kita. Lain Mang imah suganan imahnya boga ditiis gitu imah. Arek rek nyieum heula. Dalam mun geus hasil mah dibagi 2 kalem lah. Oh, wah cek ya gaya bini karek dipelakeun. Di mana boga duit atuh cek? Aing baringungnya euy Mang, kudu enggak kepelakan kalah paraeh duit gitu. Punya duit kemana nya? Beatu Mang, nuhun Mang banyak. Nah, siap cek, mang cek. Jati cek. Siap. Yang duit kemana itu endingnya? Aja sepatu sing, tadi nggak sanak teh. Aing malah lieur, aduh. Kasih Amang encan coba itu. Kemana nya? Dengan duit tuh. Karena cek. Mang, ada bang Mang. Kumaha panen teh geucan, urang butuh duit. Ngapoe nganyukan beas ke warung. Anak incu udah adat. Encan Mang kamari ge dijual ka kubak-kubak dia ngajual ka banar tadi. Anyuk banarna Mang. Itu bener. Kayak Mangnya aya mah di kabaran. Apa? Nasi Ece teh ngomongna geus dikabanarkeun, pepelakan nanti yeuh. Di tepungan we heula ayeuna mah. Yo. Aduh sia, si Amang. Ece kalah kabur gitu. Cak aman aja rusuh cak. Ningan si Ece tuh. Tuh, be maka ditu patan di udag-udag naon. Atuh nuhun heuh. Sok.